Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang kelas 10. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina pitulung sareng rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Sataacan urang kawitan pangajaran hiji basa Sunda kelas 10 nepangkeun wasta Bapak Muhammad Billy Sugih Mukti. Bapak ngaulang bahasa Sunda di kelas 10, teras ngaulang seni budaya di kelas 12. Langsung urang kawitan wae materi anu kahiji nyaeta judulna narjamahkeun. Ieu dina layar tos aya teks pembukaan UUD 1845 dina basa Indonesia jeung hasil terjemahanana dina basa Sunda. Teh ku hidep baca sing gemet tur lenyepan naon bedana. Tiasa dipause lah video nanya. Teras ieu di layar oge dicutat salah sahiji sajak Sunda jeung hasil terjemahanana dina bahasa Inggris. Ku hidep lenyepan eusina ku cara ngabandingkan terjemahanana. Sami tiasa dipause lah videona teras dibaca sajakna. Nah, teras pamitos dibaca kumaha karasana sanggeus maca teks pembukaan UUD 1845 dina basa Sunda. Teras kumaha deui karasana sanggeus maca sajak Sunda dina bahasa Inggris. Hiji, perkara narjamahkeun. Terjemahan teh sok disebut oge alih basa, nyaeta mindahkeun teks tina basa sumber atanapi asal kana basa sejen atanapi anyar. Narjamahkeun disebut oge nyalin atawa mindahkeun hiji basa kana basa sejen. Kagiatan narjamahkeun teh kacida pentingna lantaran teu kabeh jalma ngarti atawa paham kana unggal basa nu dipake atawa nu digunakeun ku jalma sejenna. Upamana wae teu kabeh urang Sunda bisa ngaganti kana basa Inggris, kitu deui sabalikna. Conto gampangna wae urang teu ngarti kana film asing mun can aya terjemahanana. Jadi narjamahkeun teh memang salah sahiji hal anu penting supados urang teh tiasa ngartos bahasa-bahasa sejen kana bahasa nu ku urang kahartosnya. Salah sawiosna bahasa Sunda. 2. Padika narjamahkeun. Narjamahkeun teh aya padika atawa aturanana. Pangpangna kudu boga kamampuh dina basa nu rek ditarjamahkeunana. Upamana wae urang teh rek narjamahkeun basa Sunda kana bahasa Inggris. Tangtu we urang teh kudu bisa basa Sunda jeung bisa basa Inggris. Aya 3 kamampuh basa nu kudu kacangking mun urang rek narjamahkeun. Nu kahiji, kamampuh gramatikal. Mangrupa pangaweruh ngeunaan kekecapan, nyusun kalimah, nyusun alinea, jeung ngalarapkeun ejahan. 2. Kamampuh sosiolinguistik. Mangrupa pangaweruh ngeunaan hiji basa dina kahirupan sapopoe di masyarakat pamakena. Upamana wae dina basa Sunda aya istilah kacapi. Naha aya dina basa Inggrisna atawa henteu kacapi eta teh. Nu katilu, kamampuh semantik. Mangrupa kamampuh dina ngaguar harti atawa makna teks anu rek ditarjamahkeun. Upamana wae dina basa Sunda aya babasan kurung batok. Naon tarjamahanna dina bahasa Indonesiana? Nah bisa mun ditarjamahkeun sangkar tempurung kalapa. Tangtu we ditarjamahkeun teh kudu jadi bagai katak dalam tempurung nu hartina sarua nyaeta langka indit-inditan nepi ka urang pangalaman. Kukituna unggal teks teh aya anu bisa ditarjamahkeun kalayan gembleng, aya oge anu henteu. Pangpangna mah kekecapanana. Upamana wae urang rek narjamahkeun teks basa Indonesia kana basa Sunda. Dina teks basa Indonesia aya kalimah kieu. 1. Matahari tenggelam. 2. Kapan ke rumahku. Kalimah hiji ditarjamahkeunana teh panon poe rek surup.
lain diterjemahkan panon poe rek titeulem ya, matahari akan tenggelam jadi lain panon poe rek titeulem ya. Nu laras mah panon poe rek surup kitu deui kalimah 2 diterjemahkeunana teh rek iraha bade karorompok lain diterjemahkeun iraha rek ka imah abdi. Terjemahanana mah duanana ge bener ngan rasa basana teu beunang ku kituna narjamahkeun teh lain ngan bener ka kacapanana tapi kudu kapanggih rasa basana deui. 3. Kecap serepan. Titenan kecap nu didengdekeun dina kalimah ieu dihandap. 1. Jawa Barat mibanda pirang-pirang potensi wisata. 2. Basa indung teh sahiji kakuatan jati diri jeung identitas hiji bangsa. 3. Sakumna manusa nu ngagem agama Islam boga kawajiban pikeun ngadegkeun salat. Kecap wisata dina kalimah hiji asalna tina basa Kawi atanapi Jawa kuno, hartina nyaba atawa ulin. Kecap identitas dina kalimah 2 asalna tina basa Inggris identity, hartina ciri-ciri atawa tanda. Ari kecap salat dina kalimah 3 mah asalna tina basa Arab, hartina nuduhkeun salah sahiji ibadah nu wajib dilaksanakeun ku sakumna umat Islam. Tiluanana kaasup kana kecap serepan tina basa Kosta. Ari kecap serapan teh nyaeta kecap-kecap dina basa Sunda nu asalna atawa kapangaruhan ku basa sejen. Upamana wae tina basa Walanda, Arab, Jepang, Inggris, Indonesia, Jawa jeung saterusna. Pangna kapangaruhan ku basa sejen teh sabab urang Sunda kungsi dijajah ku Walanda jeung Jepang. Kitu deui basa Arab. Alatan lolobana urang Sunda anu ngagem agama Islam. Tangtu we dina kahirupan sapopoena wawuh jeung kekecapan tina basa Arab. Opat paribasa tarjamahan. Ku mekarna ilmu pangawaruh jeung teknologi, paribasa nu kiwari dipake ku urang Sunda teh aya nu jieunan dina basa Sunda, tapi aya oge nu meunang narjamahkeun tina basa deungeun. Upamana wae tina basa Inggris, Arab, Walanda, Indonesia, Jawa, Portugis jeung bisa jadi aya deui tina basa-basa sejenna. Sangkan leuwih eces, titenan sawatara paribasa tarjamahan tina basa deungeun dihandap ieu. 1. Paribasa tina bahasa Indonesia. Aya hurang handapeun batu. Pami dina basa Indonesiana ada udang di balik batu. Teras kawas cai dina daun tales seperti air di daun talas. Teras nu kadua, paribasa tina basa Arab. Nu sabar kakasih Gusti. Innallaha ma'as sabirin. Nu kaduana kabersihan sabagian tina iman. Anadafatu minal iman. Ya. Eta paribasa-paribasa anu serepan ti bahasa-bahasa lian ti bahasa Sunda nya. Bahasa Indonesia sareng bahasa Arab contohna. Sakitu nu kapihatur di pangajaran kahiji bahasa Sunda kelas 10. Mudah-mudahan naon nu ku urang pelajari tiasa janten ilmu anu mangpaat. Wilujeng tepang di pertemuan nu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.